Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu alim ya fattahu alim fathan kabira. Puji syukur kagungan Allah anu maparingan ka urang sadayana nikmat anu pangagungna, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan sebagai kaum muslimin wal muslimat urang sadayana jeung sebagai harapan sadaya gawe muslim sareng muslimat hirup mautna nyanda iman sareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam tetep curah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapulawatina ka para sahabat tabi'in sareng tabi'atna urang janten umat mantena kami ngamungan dari syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jelas cara nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Akramaka bi karamatin salasatin ja'alaka zakiran lahu walau la fadluhu lam takun ahlan bi darayani zikri alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idhaqqan nisbatahu ala daika wa ja'alaka madhkuran indahu fatamama nikmatahu alaika. Para kesepuhan margi sadayana dawan Ibnu Athaillah anu piharakan sinana Allah pas ngamulyakeun aranjeun kutilu kahormatan atanapi kutilu kaagungan kamulyaan anu kahiji nyaeta ngajadikeun aranjeun ku zikir atanapi ku ingat ka Allah kalayan ku karunia-Na, padahal urang terkadang lamun di pikiran mah asa teu pantes dipasihan ku Allah saking karena urang mah lobana mohokeun ka Gusti Allah. Tapi Allah tetap ngajarikeun urang sebagai jalmi anu sok dibere ingat eling ka Gusti Allah. Anu kadua anu ngajarikeun urang sadayana terkenal atanapi sesama saling menghormati kusabab dina masing-masing diri urang ngahungkeun ngamulyakeun Allah Subhanahu wa taala. Anu katiluna nyaeta anu ngajarikeun urang sadayana kusabab eling ka Allah, tegasna mah zikir ka Allah sehingga nyampurnakeun Allah kanikmatan ka urang sadayana dimulyakeunna setiap jalma anu eling ka Gusti Allah. Diemutan ku urang ingat ka Allah ku Allah, eling ka Allah ku pitulung Allah, sedengkeun nu eling nu ingat ka Allah teh dimulyakeun deui ku Gusti Allah. Para kasepuhan margi sadayana, jadi amalan setiap amalan amalan teh adalah suatu pergerakan perbuatan disebutna naon amal. Erek gerakna hate sebagai rasa atau gerakna badan. Gerakna hate sebagai rasa anu pang alusna
anu panguliahna anu pangsaena teu aya ieu warti eling ka Gusti Allah, rasa inget ka Gusti Allah. Sehingga setiap jalma semakin eling inget ka Gusti Allah, semakin ditaikeun darajatna ku Gusti Allah, semakin sieuna ku Allah, semakin eta jalma dipikasieun ku makhlukna Gusti Allah, semakin resepna ka Gusti Allah, maka eta jalma semakin dipikaresep ku makhlukna Gusti Allah. Kuncinya itu. Maka dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ieu ka para sahabatna, wahai para sahabat, apakah aranjeun hayang dibere nyaho kaula amalan anu paling sae, anu paling suci mungguh Allah, anu paling luhur derajatna mungguh Allah, jeung leuwih alus daripada nyedekahkeun atanapi ngimpakkeun atanapi nganapkahkeun perak atawa emas, atawa leuwih utama daripada lamun anjeun perang di jalan Allah sehingga ngabunuh musuh. Perang di jalan Allah itu ibu perang jalma kacida bagjana, sehingga lamun maut nawe geus tong disolatan tong dimandian. Sabab kumaha da eta mah jalma nu maot dina peperangan itu tong disolatan tong dimandian langsung dikuburkeun, dikuburna moal aya pertarosan, di akhirat moal aya hisaban langsung. Tapi Rasul nawarkeun aya nu leuwih alus daripada eta, lebih agung daripada eta, diwaler ke para sahabat, muhun Rasul kantenan abdi hoyong perang. Ngajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata dikir eling hate ka Gusti. Para kesepuan warga sadayana, maka salat anu pangalusna mungguh Allah nyaeta salat anu paling loba dikirna, tegas nama anu paling loba ingetna ka Gusti Allah. Lamun urang salat, Bu, salat urang sok sabaraha menit? Asadu ka 5 menit punya. Gila tah bangunan samenit gente. Salat anu pangalusna nyaeta salat anu dina eta salat lain memang lilahna gerakna salat, lain memang loba bacaanna dina salat, tapi timimiti usolli tak sampai assalamualaikum didinya lobana ingetna ka Gusti Allah. Pangutamana salat adalah salat anu paling loba elingna eta salat dina eta salat ka Gusti Allah. Begitupun puasa, puasa anu panghalusna lain anu panglamarna, tapi puasa anu dina eta puasa jalmi anu loba elingna ingetna ka Gusti Allah. Sami erek munggah hajina, erek dina perangna, jeung dina padamelan anu sanesna, anu paling utama nyaeta hajina atawa jihadna, dina eta hajina loba anu lobana elingna ingetna ka Gusti Allah. Naon sababna? Sabab dawuhan Allah fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kapuri sing aringet karanjeun ka kaula saeueusna Allah, maka kaula ingat ka anjeun jeung anjeun bersyukur ka kaula wala takfurun jeung tong kufur karanjeun. Tina ayat ieu bisa disimpulkeun sebahagiana nyaeta penjelasanana setiap jalmi anu loba eling ka Gusti Allah, loba inget ka Gusti Allah, dipastikeun loba syukurna ka Gusti Allah. Pasti setiap jalmi anu loba eling ka Allah pasti loba syukurna.
Sabalikna lamun jalmi anu ngan saeutik syukurna ka Allah dipastikeun pasti ngan saeutik ingetna ka Gusti. Namun sababna para kasuan wargi sadayana sabab setiap jalmi dina urusan sapertos sabar bae. Moal aya jalma anu bisa sabar, anu tangguh dina kasabaranana, anu bisa menyikapi kasabaranana kecuali pasti karena kekuatan zikirna, kekuatan elingna ka Gusti. Moal bisa jalma itu tawakal, disebutkeun tawakal dirina lamun lain dasarna karena eling ka Gusti. Sabalikna biasana lamun jalmi ngan saeutik elingna ka Allah, ingetna ka Allah, biasana kehidupanna osok loba putus asa, ragu karena pameret di Allah, ragu karena doana ka Allah pun ragu diijabahna, malah dituturkeun ku sifat iri, ku sifat dengki, ku sifat sombong, loba nyeri hate, loba kabingung. Naon sababna? Sabab pasti ngan saeutik dikirna ka Allah, pasti dikirna ngan saeutik ka Allah. Da janji Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapul kalam lamun bolak-balik eta bahasa, setiap zaman eling ka Allah pasti bakal ditenangkeun hatena. Sabalikna setiap zaman tenang hatena pasti keur eling ka Gusti. Para kasupan wargi sadayana bahkan setiap perbuatan jalmi ek naon bae lamun didasaran dina hatena emut ka Allah sehingga pasti dituturkeun niat karena Allah, maka dina setiap padamelana dipastikeun dituliskeun ibadah. Setiap aktivitas jalmi anu dina hatena dibarengan eling ka Allah dipastikeun itu dicatetkeun ibadah. Setiap ibadah. Naon sababna? Dasarna ibadah itu adalah budu hartosna ngahamba kasaha ka Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tepati-pati memang Allah tepati-pati nyiptakeun cek Allah jin jeung manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tepati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ngahamba ka Gusti. Maka di setiap jalma aktivitas ek di bumina, ek salatna, ek puasana, ek nyangukna, ek niseuhna, ek ka kebonna, ek dicalana dina hatena dibarengan emot ka Allah, eling ka Allah, sehingga nu dilakukeun pun hayang kamuliaan niat karena Allah, itulah disebutkeun ibadah. Naon dasarna? Aya zikir eling ingat ka Gusti. Masya Allah, berat eling ka Allah itu untuk semata-mata orang bisa emot ka Allah. Lamun ku Allah teu dibere urang ingat ka Gusti Allah, moal biasa. Bu, ibu, lamun karena hilang di bumi atau eker lombaan, eker sorangan, eker di kebon, eker di jalan, ngadadak eta hatete inget ka Allah, beruntung, bersyukur, berarti urang dipanteskeun keneh ku Allah sebagai hamba Gusti. Bunga bangga teu aya deui nama kubanggaan urang dina kehidupan sapopoe teh angin urang jeung nalika inget ka Gusti Allah. Naon sababna? Nalika urang inget ka Gusti Allah, apapun aktivitas nu keur dilakukeun ku urang ibadah ka Allah, malah walaupun itu adalah gering
Gering pun itu adalah naik na derajat mubuh Gusti Allah. Ibu lamun maut sekalipun nalika inget ka Allah berarti maut kumaha? Husnul khotimah. Maut anu dimuliakeun ku Allah. Sehat, gering, keuntung, kerbuntung, sekalipun kermaut. Nalika dibarengan ku inget ka Allah, bersyukur berarti urang dipantaskeun keneh ku Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti pangberat-beratna ibu kehidupan di alam dunia teh naon? Ingat ka Gusti Allah. Pangberatna, Bu. Urang mami ingat tahu mami berat. Borok-borok ayeuna keur di bumi, keur di kebon, keur salat bae. Jujur urang keur salat ingetna ka naon? Oh, segala rupa. Masya Allah, jarak sholat di orang mami hese ingat ka Gusti Allah. Eling ka Allah. Begitu orang mau sholli Allahu Akbar. Wah. Lain Allahu Akbar, orang mah kalah Allahu Akbar. Segala rupa kebuka, segala rupa kemuliaan. Wajar. Dan memang kurang itu sifat manusia ya seperti itu. Tapi beruntunglah lamun nalika urang dibere inget, dibere eling ka Allah. Keur salat arek keluar salat. Dina aktivitas nu kumaha bae malah hampuran. Sekalipun keur dosa. Lamun ku Allah dibere inget ka Allah, dipastikeun eta jalma babari tobatna, babari kembali ka Gusti Allah sehingga dihapus dosana. Naon sababna? Dasarna dibere heula eling ka Gusti Allah. Moal bisa tobat lamun teu eling ka Allah, moal bisa syukur lamun teu eling ka Allah, moal bisa tawakal lamun teu eling ka Allah, moal bisa malah hambar naon nu dilakukeun ku urang sekalipun ngaji, sekalipun maca Quran, sekalipun puasa, sekalipun sholat, lamun teu dibarengan ku hate emot ka Allah hambar garing. Maksud hambar garing teh henteu nikmat, henteu ngeunah. Naon sababna? Dina hatena pinuhna lain ku kaagungan Allah, malah pinuh ku makhlukna Gusti makhluk Allah. Bo sehingga kurang madina kehidupan teh paingan loba teu narima karena kodok sareng kodarna Gusti loba teu narima paingan dauhan junjunan urang sadayana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paling berat-beratna atanati dibalikeun makam mulia-muliana jalmi saurna muh Allah itu diantawisna adalah lain jalma anu getol salatna, lain jalma anu sering hajina, lain jalma anu berjihad perangan loba perangan, tapi jalmi anu narima kana katangtosan di Gusti emang kata pangguran urang mah keur salat oge loba ngeluh, urang mah keur naos oge loba kahayang, malah urang mah nya teu naon keur diajarna. Tapi dah masya Allah urang mah terkadang ibadah teh kalaka dibere dijadikeun Allah teh sebagai jalan kana tujuan kahayang urang. Bu hayang urang teh panglolobana naon? Keendahan dunia, kesenangan dunia, ketenangan hidup di dunia. Itu kan kahayang jalmi normal, itu serena kahayang jalmi. Sehingga sebagian jalmi itu ngagunakeun Allah jeung ibadahna jang perantara menuju kana kahayang anjeun. Menuju naon? Menuju tercapainya kesuksesan di dunia. Menuju kabunghari. Menuju kesenangan. Tapi kerja kanu ku Allah dipaparina hatena eling ka Allah sebaliknya.
dunia ieu kasenangan ieu dipake jalan menuju ka Gusti Allah, sehingga kubeharna jadi syukur dipake balik ka Allah, kasenangan dipake syukur sehingga dipake ngalimpangkeun eta kasenangan menuju ka Gusti Allah, sehingga dewan Allah la in syakartum la azidannakum. Allah sangat mikarsa ka jalma tukang bersyukur, sehingga diteangan kaenakan teh kangeunaan teh supaya bisa bersyukur anu tujuanna ambek balik ka Gusti Allah. Teu panggih jeung jalma eta jalma teh jeung kabungan nu dipanggihkeun teh jeung kasusah, kasusah pun ku jalma iman mah dipake perantara menuju ka Allah, sehingga kaberatna kehidupan pahitna kehidupan ku anjeunna dipake sarana menuju eling ka Gusti Allah. Maka terjalma iman itu biasana ek beunghar ek susah teu masalah dari hatekna narima katangtosan ti Allah, lamun boga bersyukur, lamun susah bersabar, hirupna bersyukur, nalika maut pun husnul khotimah anu itu disebutkeun innalillahi anu ngartos urang kagungan Allah nu ditangtoskeun ku Allah, kehidupan anu sagala tos diatur ku Allah kadituna wa inna ilaihi raji'un, balik ka Gusti Allah. Jadi sadaya maka lamun terboga kasna alhamdulillah ya Allah ieu teh didongkapkeun ku Allah, jeger bae nalika susah ya Allah alhamdulillah da kamari mah keur loba kabungah teu pati eling ka Allah teh, teu pati emot ka Allah teh, begitu ayeuna abdi susah alhamdulillah dipaparinan eling inget ka Gusti alhamdulillah. Sabab anu terpenting dina kehidupan itu jalma dipastikeun bagja dunia bagja akhiratna teu aya sanes angin dina hatena dibarengan ku eling ka Gusti Allah. Maka saur Ibnu Abdillah tadi di awal dicarioskeun ku Allah dibere tilu kauntungan keur jalma anu dina hatena teu pareung eling ka Allah. Hiji, Allah bakal ngajadikeun hambana atanapi jalmi anu sok eling ka Allah teh sadayana kehidupanna gerak-gerikna terus dituturkeun ku hidayah Allah, ku pertolongan Gusti Allah, sehingga ku Allah diarahkeun setiap kehidupanna, ku Allah diarahkeun setiap pergerakanana, ku Allah ditunjukkeun intina dibere teu ngeunah kana kagorengan, dibere ngeunah kana kahalusan, dibere rindu kana ngalakukeun kasarean, dibere embung kana ngalakukeun kagorengan. Lamun jalmi anu hatena sok eling ka Gusti Allah. Anu kaduana eta jalmi ku Allah teh bakal dijadikeun jalmi anu terkenal, atanapi anu terhormat, atanapi anu mulia di hadapan makhlukna Gusti Allah. Anu katiluna eta jalmi teh bakal luhur darajatna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atuh da kumaha cenah urang teh geuning mah budak da hate emot eling ka Allah teh. Nah, ku para ulama urang teh sok diajarkeun sering lisan ngucapkeun dzikir tasbih ka Gusti Allah. Hajin hatena kosong keneh ge terus bae latihan ucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sing sering tina setiap tingkah diucapkeun nami Allah, sekalipun hati urang can inget terus deui. Sabab lami-lami kalamian setiap anu aya dina lisan kadang pocepi bakal ngaresapkan hati. Teraskeun dikir ulah samekeun ka kieu, percuma dikir oge aya hatena kosong, henteu percuma. Eta teh keur latihan lisan supaya terbiasa urang ucapkeun Allah, kadituna hate urang bisa karesapi asup asma Allah kana hate sehingga eling emut ka Gusti Allah. Emut ka Allah. Bu, di antara urang ngariung di dieu
anu pamulyana munggu Allah lain nu pinter ngajina lain anu berceramahna tapi anu dina hatena terreling ka Gusti Allah anu pamulyana di mana bae keur kumaha nu pamulyana di saat eta adalah jalmi anu dina hatena poho kana kahayangna poho kana dunyana poho kana tujuanna ngan sahiji emot ka Allah narimakeun kana katantosan ti Gusti Allah narima hadituna tawakal hadituna bersyukur jadi dina hatena lamun tos ngucapkeun Allah teh seger kahirupan lamun dina hate jalma itu Allah mah agung bener-bener luhur bener-bener agung maka permasalahan dunia letik aya permasalahan letik kabeh sababna da rasa kuring muga Allah anu agung muga Allah anu maha luhur Allah anu bisa ngurus sadaya kejadian kehidupan di alam dunia bangga hati namun kurang biasanya lamun Allah ngaletik pusing sehingga kumaha masalah letik pun bisa asa gede masalah anu sepele pun bisa jadi tersebar kaditu-kaditu sabab mah letik Allah dina hatena para kasuhan warga sadayana abdi ngareos teh habar salah-salah abdi naon sababna abdi pun masih letik Allah dina hatena naon sababna loba keneh kahayang loba keneh kahoyong loba keneh kasinggung loba keneh sedih loba keneh teu tumarima loba keneh ngeluh dina kahirupan teh da naon da leutik keneh Allah dina hatena padahal mah para kasuhan bagi sadayana urang kahirupan di alam dunya eueuh anu hirup kaluar tina katantosan Gusti teu berfungsi saudara ancaman jalma teu berfungsi ka urang pujian jalma teu berfungsi ka urang nu anu mana lain berfungsi bahasana anu ngaruh kana kahirupan urang mah anu ngagerak-gerikeun kehidupan urang mah sing horeng lain jalma tapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala masya Allah jadi saking hoyongna ibu Allah itu urang emot ka Allah sehingga dina kehidupan teh Allah teh kosong nulungan urang ku berbagai macam pertolongan aya di antawisna urang teh keur sedih ku Allah dibere kabulna sehingga urang bersyukur alhamdulillah ya Allah aya hiji waktos mahpus sabab ayeuna hirup hampa eueuh teu kakurangan sagala malah ilmu disandingkeun kana bisa dibikeun harta aya tapi hati teh malah asa panghukurna hati teh asa ngarasa tenang da boga teh da aya teh loba nu ngajaga teh loba nu deukeut teh loba nu resep teh ngarasa tenang di pokok ka Allah sehingga kadang mah ditegur ku Allah naon berbentuk tegurana seueur di antawisna jalmi teu karuh teu kieu ujug-ujug ka urang teh helali ujug-ujug ngajauhan tapi ku perjalanan eta teh ngalimpangkeun hate ka Allah bersyukur oh berarti Allah teh keur ngamulyakeun urang keur ngariluan urang emot ka Allah walaupun perjalanan sapertos itu urang tersehat rumasa ku sehatna urang teh mani hidup asa eklila tujuan kahayang teh poho bae kana tujuan sabenerna mah poho dunya teh tempat mubara poho dunya teh ngan sakucik ngan sapeudeuh ku Allah terkadang cetut bae dibere geuring dirinya sadar Allah geuning geus boga tanaga mah kuring teh ieu teh kahayang tong boro-boro anu gede dahar bae ku Allah mesti cabut rasa kahayang dahar didinya karek emot eling ka Gusti Allah bersyukur intina tempat bersyukur urang sing bungah
nalika Allah manteskeun urang dipaparinan urang emut ka Allah apapun caranya. Maka para ulama ibu antara bunga jeung susah, antara boga jeung teu boga sarua bae. Naon sababna? Sabab eta teh jang sarana menuju emutna elina ka Gusti. Kahatos para semangat lagi senean mah. Bo dina maneh urang teh jadi masih keneh pinu ku kahoyong wajar dan dibere tanaga dibere ras engke tanaga tos dicabut engke urang keur ngajokrat dina kasur karek sadar ya Allah leres dina waktos ayeuna abdi karek sadar hirup mangga nyerahkeun masrahkeun ka Gusti Allah bagi urang. Tapi ibu lamun urang dibere rasa sapertos itu keur jagjal keur boga keur aya didinya tetep urang teh nyanggakeun ka Allah masrahkeun ka Allah nu kitulah anu Allah bakal diangkat derajatna ku Allah bakal dipikaresep di hadapan makhlukna pamuli saur urang guru mah sing loba sieun ku Allah harituna dipikasieun ku makhlukna sing resep ka Allah harituna dipikaresep ku makhlukna matakan wajar ibu urang mah sapopoe teh ngutamakeun penampilan bahasa tata cara hirup kitu kieu teh pan urang tujuanna teh hayang dihormatan ku saha ujar urang mah hayang dimuliakeun teh ku saha ujar urang mah hayang diakuna teh ku saha ujar geuning cenah pada akhirna mah tong boro-boro ayeuna ku tatanggi kadang ku sabumi ge kalah boro-boro dihormatan tong boro-boro ayeuna urang dimuliakeun malah di sebelah leres asa meureun sampai urang teh di kampung teh kitu kieu teh ngarampikeun kahirupan teh aya dihormatan ku jamaah tapi pada akhirna geuning tetep loba nu hebat loba nu ngajauhan loba anu sebeuleun sabab sumorengna urang salah kaprah. Naon salah kaprahna hayang dimuliakeun teh ku saha puja sok cobian raoskeun urang ibu dandan ka sae kageulis bahasa ka sae di bumi wah di luar tapi dina hate hayang dihormatan dimuliakeun teh ku jalmi sok cobian. Apakah jalmi resepen kabeh? Apakah jalmi jadi ngaragukeun? Apakah jalmi jadi asana lamun kapendak di dinya abdi berenutan dasa karos ku abdi mah asa capek urang teh kitu kieu teh hayang dihormatan teh ku jalmi bae pada akhirna tetep bae loba nu hebat pada akhirna tetep bae loba nu seueur akhirna urang mah biar ayeuna mah hayang kahirupan teh gerak-gerik diciptakan lengkah sampean itu tangan teh diusahakeun hayang dimuliakeun teh usaha Gusti Allah hayang bener teh ceuk saha ceuk Gusti Allah hayang diburuhan teh usaha Gusti Allah rasakeun urang bakal ngarasakeun hate anu nyaman hate anu tenang moal ningali kaayaan bo urang hidup di alam dunia ibu karaosna betah kan teh betah sa betah cing nu betah teh naros loba kapusing loba kabungan anu betah mah loba kabungan meureun cacak loba kapusing mani betah mani teu karasa waktu teh mani jaresep waktu teh asa tahun asa sabulan asa saminggu asa sapoe ayeuna mah sajam teh asa samenit mangga mereka cari kurang teu karasa waktu teh nya bisa teu karaos waktu ku betah-betah hidup di dunia padahal mah lamun ditanya genteng urang loba naon kapus loba kapus
bakal pusing ini. Tapi lamun abdi ningali betah kumaha di dunia. Menang hubungan kumaha. Dan dunyana oge lain tempat kaendahan. Betah-betah na urang waktu berang, sacaan-caan na waktu berang, bakal papani jeung arana peuting parowek kareueun. Beres. Saenak-enakna cuaca bakal papani jeung cuaca anu ekstrim. Beres. Ayeuna parowek sapertos ieu, mungkin bakal berdar hujan, mungkin bakal aya angin sagala rupa. Mau bisa dihindari. Itu bakal terjadi dalam dunia masa pertos itu tempatnya. Dunia masa pertos. Maka kurang sadayana anu dina hate neangan kabungan, neangan katenang di dunia moal kapanggih. Dan dunia mah lain tempat tenang, lain tempat bunga. Hiji-hijina kabungan mah nalika hate urang ridho narima katantosan ka Gusti Allah. Bisa ridho, bisa narima katantosan ka Gusti Allah, syaratna hiji hatena silobaeula eling ingat ka Gusti Allah. Sing seueurkeun emot ka Allah, sing loba nitipkeun diri ka Allah. Ker pada melang urang teh sing kajeun lah Allah bae hafalna teh kasusah urang teh yakin Allah ningalikeun sanggakeun ka Allah kasusah kabingung urang sorangan hiji penting atawa tiurang nu penting sorangan bae sanggakeun ya Allah nitipkeun diri hadi hirup dan memang diurus diatur ku Gusti Allah. Setiap perbuatan yang Allah kuring maca hayang ditembok ku batur nu katempeuleun ge teu hayang dipuji ku batur hayangna ditilaina ku Gusti Allah. Bakal enak bakal terarah barijakna ibu kesepuhan baheula kolot baheula bahasana kieu kolot baheula macana buta huruf tapi teu buta hati. Memang dina bacaan segala rupa mah sepuh baheula pada meureun iraha diajarna. Tapi hatena teu loloh. Hatena teh asa ditinggal bae ku nu nyiptakeunna. Hatena teh tumarima bae kan ngaturna. Hatena teh ridho kan kejadian anu nangtukeunna anu nyiptakeunna nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tarman we tenang kehidupan, sabar, enak bahasana, raut muka teu karena kesepuh baheula ditinggalin sabab naon dasarna hatena loba elingna ka Allah. Urang mah nya keur diajar keneh beureunya keur diajar keneh. Urang mah boro-boro keur di luar, keur di bumi, keur di jalan, terkadang keur salat di poho ka Gusti Allah. Nu ingetna teh kana kahayang urang leres, kana hawa nafsu urang, kahoyong urang duh ieu kumaha, itu kumaha, engke kumaha. Teu nyaho urang umur mah buah-buah teh salat langsung mah leres. Masya Allah, alhamdulillah. Abdi ina ya bakal sanes nerusan sepuh, sanes ceramah pengabejaan introspeksi diri, keur nyamut-nyamut diri ya Allah. Abdi teh loba pohok keneh ka Allah teh, loba hilap keneh ka Allah teh. Mata meureun paean ngajalankeun parentahan di bulan. Nya Bu, aya urang kana parentah Allah teh semangat taan leuleus. Anu semangat tak anu berat urang karos ku si abdi gitu waktu sholat lengkap teh urang mah alhamdulillah bari hate mah geus wae asar deui asar kamalu teh geus asar berat naon sababna hatena keur poho ka Gusti poho da cenah mah cenah ceuk batur anu dina hatena eling ka Allah. Tos waktu maghrib teh reuh kita maneh hayang liwat buru waktu isya. Tos waktu isya teh mani kangen ngantosan waktu subuh.
Orang sok kangen karena waktu sholat mah waktu maghrib tadi bulan puasa bae. Mendingan bosan bulan puasa mah karena naon waktu maghrib teh tah kerjaan anu khusyuk mah dina mana bakal ngarasa rindu hoyong karena parentah Gusti malah sholat lagi nikmat karena sadar hari sholat teh eta teh praktek raga urang teh diemkeun kana mah leres hari jamin mau teh sok kumaha geuning jamin mau teh sok disimpen panganan teh dina naon dina gada aya pun gada dina udal leres terus sholat matakan ari jalmi sholat teh pan tekeuning barang eman leres tekeuning ngobrol tekeuning nyarios tong aya buka hayang ka sholat hayang ka tahan da batal sholat nang leres eta teh gambaran urang bakal kitu di alam kubur teh urang teh bade ngalaman tangan urang disimpen kana dada geus moal hayangina geus moal hayang teu geus moal hayang dunya geus moal hayang naon hayang hiji hayang pertolongan Gusti hayang kariduan Gusti eta ukur bakal alam anu mami urang ayeuna rendah diri di dunia entong sombong teuing sindaya urang sujud ka Gusti Allah nyungkur ka Allah kami inget kana tadi datang teh tempat pangbalikan urang tempat pangbalikan urang ayeuna anu dipincak di leuk urang teh engke mah anu bakal nyangkrem urang engke mah anu bakal nyiksa urang anu bakal ngadekeman urang didinya urang diemutkeun dina nalika waktu sholat ya Allah abdi teh bakal meuli kajati ulang ka asal moal aya deui nu dipikako ieu malah anu dicanak ngeunaan saukur naon ukur boy ari boy tos sok aya pesakan henteu aya boy anu endong mah nya sabab kumaha da memang moal aya anu dicanda naon anu dicanda teh nu dicanda teh anu sapertos tos pangaosan tos ngaos Quran tos sedekah silaturahmi ngabungakeun putra ibu ngabungakeun suami ngabungakeun istri jeung silih ajakan wasiatan dina kasayang silih ajakan dina parendah Allah silih emutkeun dina naon dilarang ku Gusti eta anu jadi babaturan urang suurang cenah dalam kubur teh nyambung seurang dina naon amal soleh ai amal soleh teh bisa terbentuk terjadi lamun hatena dibarengan emut ka Gusti jadi pantesan Rasul ngadangu itu oge panghade-hadena amal teu aya deui angin di rumah hate eling ka Gusti Allah paingan heureun bae da haji salat puasa oge bisa di paekeun derajat ka Allah teh lamun dina hatena dibarengan ku eling ka Gusti Allah Masya Allah hapunten sakali deui abdi dirasa mamatahan mun keur diajar hate supaya urang ku Allah dipaparingan tiasa segera eling ka Allah Subhanahu wa taala sakit pengen para kasuhan hapunten sonten mal air bare tumaros mainten ya aya ai ciri Gusti Allah ridho ka urang kumaha ciri Allah ridho ka urang ridho kana pasangan ti Allah lamun urang sok ngarada ieu henteu sadaya henteu salamina urang ngeluh daras abdi ge memang urang hirup teh loba ngeluhnya punya da loba kasusahna tapi aya hiji waktos urang ngarasakeun dina hate teh Allah abdi ridho lah pasrah bae mah meureun ieu kantosan ti Gusti
eta ciciri urang keur diridaan ka Allah. Hiji malah ieu anu kaduana ciciri di antawisna jalmi menang karidaan Allah teh anu saya sangka ka Allah jeung saya sangka ka makhlukna Gusti teu aya nu goreng anu goreng teh hiji-hijina ngan diri urang bae eta ciciri Allah kerido jadi teu aya ya Allah menghina teh yang saukur kuring teu aya nu goreng ya Allah ngan saukur abdi anu hina Allah mah mulia, Allah mah leres kajadian sagala rupa aya hikmahna. Mung abdi mungkur anu teu narima kana katangtosan Gusti. Eta tandana lamun urang resep ka Allah, resep ka sadaya makhlukna Allah, resep ka Allah, deudeuh ka sadaya makhlukna Allah, eta tanda jalma keur dipikaida ku Gusti. Jadi kariketan bae urang teh kabatur teh loba hebat kaloba karunya. Oh, kasesama urang teh lamun keur loba kana teh karunya ka setiap jalma berarti urang keur aya dina kariban Gusti. Ngan urang mah perasaan eta teh ngan aya dina poe lebaran ngumpul. Leres. Poe lebaran mah bener-bener urang teh karunya hormat deuleuh ka sakabeh jalma. Musa anak kumaha bae ya Allah. Diharapkeun kapendakna resep kapendakna tah lamun ibu hayang ngaroskeun karidaan Allah dina poe lebaran atuh urang mah nya kudu poe lebaran bae ayeuna geda hoyong syaratna hiji sing jembar pangampun bo babari keneh nu ngahampura tah babari keneh ngahampura saur abdi mah babari keneh nuhunkeun hampura leres tapi ngahampura mah pangberat-beratna sok aya syarat urang mah lamun ngahampura teh nya hampura dah tong sakali-kali deui gitu padahal mah urang teh ka Gusti Allah teh dosa teh berkali-kali leres tapi tetep dihampura ku Gusti nah itulah penting dilipat kan kitu eta mah antawis nah urang tapi seueur tandana seueur tandana mung antawisna hiji urang lamun ridho kana katangtosan ti Allah berarti Allah ridho ka urang dua urang keur ngamuliakeun ngagungkeun Allah jeung resep ngamuliakeun ka sakabeh jalmi eueuh goreng anu diri urang eta tandana urang keur dipikaridho ku Gusti itu saur para ulama sakitu panjenengan abdi nuhun pinapunten sok penting urang mampu kodok Allahumma sholli ala nabiyyina syafiina wa maulana Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan wa yukaffir mazidah ya rabbana lakal hamdu wa bagi jalali wajhika wa subhanahu Allahumma rabbana taqabbal minna ilmana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasana wa tabiqana ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya rahman rahim sadayana ampura rasanu alam dihajat wa dihajat rasanu terang-terangan kata Nabi kebubunya ya Allah ya abdi itu bisa dari dunia dosa tapi abdi yakin Allahumma ridhoin mahampura setiap hamba anu tobat ka Allah ya Allah ya Allah bereskeun hati abdi ya Allah bereskeun hati abdi ya Allah caangan hati abdi ya Allah cahaya iman cahaya Islam sehingga abdi di mana baik rumah baik tetap emut ke Allah tetap eling ke Allah ya Allah ya Rasul abdi moal bisa eling ke Allah moal bisa emut ke Allah namun tak aya pertolongan di Allah ya Allah tulungan hati abdi ya Allah tulungan hati abdi ya Allah supaya abdi tetap istiqomah hati abdi emut ke Allah sehingga abdi biasa sabar karena katangtosan di Allah biasa syukur karena kanikmatan anu dipasikeun ku Allah ya Allah ya Rabb leuleskeun hati abdi keur ngahampura sakabeh makhluk Allah leuleskeun hati abdi sehingga silih ngahargaan silih ngahormatan silih ajakan silih emutkeun dina naon anu dimarentah ku Allah ya Allah ya Allah ya Rabb abdi sadayana tangtosna bakal meuli kajati ulang ka asa pamugi mudah-mudahan ku
berkahna tolabul ilmi ieu kumariuna abdi sadayana dina nalika sakaratul maut abdi biasa mengucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah maut husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya Allah sabab teu aya pangbalikan abdi iwal maut teu aya ya Allah tujuan tungtungkan kepada abdi iwal maut abdi nuhun di ayeuna ya Allah nalika maut biasa mengucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah maut husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma arham umat Muhammadin Allahumma asli umat Muhammadin Allahumma anfir umat Muhammadin Allahumma ajmur umat Muhammadin Allahumma astur umat Muhammadin Allahumma nusur umat Muhammadin Allahumma farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ghfir dzunub wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbikal yamin sakian kapihatur hapunten kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.